Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat, mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet tug dugi ka sampurna. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hancagara pancarios kalayan judul Jurig Tumpak Kuda. Karangan Bapak Kokoes nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Ayeuna teh mitra seri anu kagenep. Upami teu lepat mitra hanca anu waktos katunda teh dugi ka malah waktu nu duaan. Intip-intipan ka imah pakuncen oge. Adita teh Mas Jumha jeung baturna saurang uguh oge. Ari sono bogoh teu kalakon mah jadi panas mawa panasaran. Dugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Harita maksudna rek megat bandi jeung saden mawa batur deui duaan. Rek ngaroga hala di jalan megat dina liliwatan nusuni. Matak nutur-nutur oge keur milih enggon nu singkur. Ari pakaian bangsa ortodok mah nyaeta jelema tukang bobok tukang tarog nu tara tinggaleun ti bedog biasa. Baju camohok nu hideung siga bungaok boa tukang puak paok. Abong adat jago bari jelema beunghar mah sok mawa karep sorangan. Asal aya mojang nu dipikahayang can beunang salawasna diakalan najan make jalan kumaha oge. Saperti harita lampah Mas Jumha bakat bogoh kanyi ucu can kasorang. Tambah ngadenge geus aya nu ngahihileudan kitu ku jalma nu direken-reken andar-andar. Atuh nafsuna lulunjuk hayang narok ngaroga hala ka hileud peuteuy. Harita Jumha mawa batur tiluan ngaranna teh Nasir, Jana jeung Uned. Jago kampung tukang gebug ngarempug tukang main ngaloher. Kana ngadu ngabaju, kana lacur jeung kana buyur tara mundur. Majar maneh teu elat seni ngucur. Da ceuk batur-baturna Jumha mah cenah, lamun tukang main henteu resep lacur, lir upama dahar teu dilawukan. Kurang nikmat, kurang abdol, teu ngindung ka waktu me bapak ka zaman. Najan maranehna nyarahun oge. Yen pagawean goreng teh dilarang ku nagara, tapi tongkoy norek mopoek. Lamun digeureuh-geureuh ku batur saha bijalmiunana anu waniun nyare ka maranehanana. Bata nurut kalahnya ganggang maliknya bo. Kitu adat kalakuan batur Jumha teh. Jelema sahao kadua gaplok nu resep pucak pacok bari puak paok juara muka andero. Ari hobina eta batur Jumha teh nyaeta lamun aya nu ngongkos nitah ngadek atawa ngagebug jelema. Omo lamun ongkosna gede masih gana bae tanpa pilih bulu. Moal aya anu diambean saha ge pasti gancang dipigawena.
ari gede buruh nama. Ngan dina waktu ngaroga halana biasana sok taradaekeun ti hareup, sok ngabongohan ti tukang, sarta tara mandang cacad atawa paehna, anu penting mah ukur buruhan bae. Euy, geus nyimbang di sisi walungan. Hayu urang piheulan kurang. Pegat dina tanjakan pasir Bogor. Mong Jumaha kabaturna bari nunjuk ka Bandi jeung Saden. Nu harita keur ngagebrai-gebraikeun batre leutikna, maju ka belah kaler dina gerembelan euri. Ayo atuh, buru-buru, mumpung poe keneh, cek Nasir bari miheulaan leumpang ka baturna. Tuluy miheulaan leumpang ka baturna, tuluy arindi tidinya, maksudna rek megat dina liliwatanana. Harita leumpang nak mabal kanu bala rek motong jalan ngarah deukeut. Mitra kaum dang, leumpang nak ngagaredik dinu Suni bari nyekel kana perah bedogna nu ngagaplok dina cangkeng. Di palebah simpangan jalan pasir nu katonggoh dina tanjakan pasir Bogor, Jumaha jeung baturna nu tiluan reug leumpangna areureun. Gek dariuk dina luhur batu, bari panona mureleng ka lebak keur ngawaskeun sorot batre nu ngebray-ngebrayan. Cag mitra, urang tunda heula lampah Jumaha jeung baturna keur maregat, lir maung rek ngakan mangsa. Ayeuna bagilir deui, nyaritakeun Bandi jeung Saden nu keur leumpang mapai-mapai tegalan eurih nu rembet gegerembelan. Harita geus anjog kana palebah simpangan, lebah dinya pek ngarandeug. Hatena eta dua insan rada ngageter keketegan maniratug, ngadak-ngadak ting syariak bulu punduk ge maruriding, siga mere kila-kila aya jelema Duresila nu hirupna teu nyahoeun Pancasila. Bandi mitra harita ngarahuh napas, ngusap beungeut bari maca taude heula. A'udzubillahi min dzalik, jurig nyingkah setan nyingkah, ulah amit milu leumpang, ulah satoel-toelna kula mah lain toeleun Andika, ulah sacabak-cabakna da kula mah lain cabakeun Andika, ulah hiri dengki jail kaniaya da kula mah seuweuk siwi Nabi Sulaiman. Keteyep deui, didinya laleumpang lalaunan, hatena telik apik bari teu weleh luak lieu ka gigir ka tukang. Nya kitu deui Saden harita pada geus boga rasa aya gogoda rancana, panona mani cingesna keur paribasa, korosakna kadal oge direret mani telik ati pisan. Karek oge maju 20 lengkah. Di lebah tanjakan pisan deukeut sesengket jalan katonggoh, harita aya nu ngajuringkang luncat ka hareupeunana bari ngagorowog. Balang sia, ayeuna ku aing. Omongna kitu teh harita bari ngahambatkeun bedogna, mani ngagurilap bakating herang, rek nyabet ngarah kana beungeut Bandi pisan. Lebat sorot bedog ka tembong, konsentrasi jiwa Bandi otomatis naker. Harita mundur ka tukang, bari malik rada nyagigir saeutik. Nyat! Bandi semu nyentak gancang nyincet mani sakilat pisan.
Bedog molos ngakan angin dengan bandi asup sakilat. Pigelang nu nyekel bedog terus dipepegku pereupna. Cenah bedogna nepi ka ngaceleng. Mitra bandi teu eureun semet dinya. Harita sukuna terus usik nyoloyong kesit ka hareup. Ngarah kana harigu musuh nu tas ngagerung teh. Cenah ciga ucing katinggang sosong bae. Utah bari tuluy nyolontot gegerungan nyekel hariguna. Nutas kaanjangan dampal suku bandi nu nyasab kana angenna. Buru nambru di sisi jalan ngalungsar terus teu eling. Keur kitu harita kasaden oge aya nu ngarontok bari ngulangkeun bedogna. Curelak, bedog nyewuk rek narok sirah saden pisan. Curelak, kurawil. Mani ngagorowok tarik pisan. Angin subuh beki lila karasana beki nyecep tiis nyusup kana jero tulang. Sok matak nambahan norok tok gadu. Tapi mungguhing dinukeur nafsu mah sok sabalikna tina kitu. Deka sarungku amarah nu nyurung hukuy tina jajantung. Batan tiris anggurnya panas nyongkap karasana. Matak hareudang bayeung yang. Ayeuna mitra hayu urang sararea lalajo deui nu keur gelut di tanjakan pasir Pogor. Harita bandi rek nyamperkeun kanu keur nyolontot tas dijejek angeuna ku manehna teh. Tapi teu kaburu muru sabab tikencaeun jalan kadengena aya nu ngorosak bari ngolebat. Barang direret, embong nu ngelebat herang. Padok deui bae yeuh, ceuk pikir bandi. Bari gewat ngagiwar ngeserkeun kuda-kudana ka gigir mani kesit pisan. Bubuhan murid jago pasir koja, nu guruna baheula kungsi maehan bangsat di kebon jeruk, tapi embungeun disebut ngarana. Bedog molos ngakan angin wungkul, kusabab eleh kesit ku mangsana. Barang tungtung bedog rek diserepetkeun jurus pamiring, karek ge usik tak-takna. Harita saden tigigir ngait suku musuh saliwat pisan. Barang rek asup sukuna, eta nu tas ngadek teu keuna tea ge awas jeung kesit pisan. Harita luncat ka tukang. Lebat sorot bedog tigigir narajang ngarah kana sirah saden. Nuker dongko tas nyabat kuda-kuda musuh teu keuna kaburu luncat mundur. Baturna muru bari ngulangkeun bedogna. Saliwat sirah saden ngagiwar, bari malik ngeser kuda-kuda. Teungeun nu sabelah ngarah pigelang. Sabelah deui asup kana kelek musuh. Karawak, buriwel, gelang nu nyekel bedog sakilat beunang kacekel. Burilit kagigir sakilat, trok, sikuna dipepegku pereup satarigna. Usaden disakalikeun dicentok, bari dijungjungkeun ka hareup mani kesit pisan.
Ngorowok bari awakna nyoloyong ka hareup. Bedog ngaceleng siku misalah tulangna kapurilitkeun bari kabebek ku pereup saden anu sakitu tarikna wantu awahan ku jurus alif. Atuh nurek ngabongohan ngadek teh harita nyoloyong kacentok hiber ngalayang ka hareup. Gebro sirahna nengar tangkal kai gede gerung deui ngagero nyebut Rentel lak nangkarak bengkang bari humarurung nahan kanyeri pohara. Anu tadi luncat ka tukang harita molotot bari kekerot huntuna siga berit keur ngohokan boboko kejo mani gegeregetan disada. Ulit kurang ajar. Malah sila iya. Nah make walinggung hakit o ka aing jeung kabatur aing teh. Lah sial teh boga nyawa rangkapan. Nemada kumaha ni kitu ka aing teh. Lah sila ing janya ho ka aing. Omongna nulak cangkeng sabelah. Dari nu sabelah deui mah dipake nyekel bedog bari tungtungna ditunjukeun ka hareup. Ceuk Bandi ngarenghap narik napas bari ngomong sarta ngahaja bibirna oge dijebikeun jeung nulak cangkeng patonggong-tonggong jeung saden kawas nu geus badami bisi aya nu ngabongohan deui. Saha si laing teh jeung naon sababna pangmegat bari ngabongohan ka dewek. Tebelu nyaho heula ka dewek mah. Sabab lamun silai geus nyaho saha adi dewek. Pasti cokor silai ngadek-dek. Bisa sawan meme taru. Omong nu baju hideung ngahina pisan. Nyaritana oge sugal kasar abong nenjo musuh lemor teu mawa pakarang. Ceuk rasana mah ngan kari ngahuapkeun. Kiraku tarung tanpa sabab jeung tanpa nyaho ngaran heula mah bisi kasalahan we engke. Cilaka memeh ngomong terus terang heula mata kaduhung akhirna. Ceuk Bandi. Agok ayeuna mah teu perlu pancaka kitu. Teu perlu nu perlu mah tah ieu sasekot bedug dewek hayang wauheun jeung kulit silai. Aya sabaraha dalam kandolna. Omongna ngahampas pisan. Sombong, Cek saden bari malik. naon perluna silaing megat jeung ngabongahan ka dewek teh oi. Ngaja dewek megat ieu. Perluna rek mindahkeun umur silai. Rek diantarkeun ka dasar neraka. Naon dosa dewek teh? Ceuk Bandi malotot. Silaing kabawahna nyi ucu incu kunci teh nya. Ceuk nu baju hideung bari nunjuk ku tungtung bedogna. Ieu teh soal galung. Cek Bandi bari harita ngeser sukuna ka hareup. Ngaharewos ka saden. Kan bae musuh nu ieu mah bagian abdi Kang. Ari akang mah kudu ngawaskeun bisi aya baturna nu ngabongohan deui kade sing iyatna Kang. Saden unggek bari ngomong. Sing hati-hati jang. Sigana ieu mah rada tangguh. Kaciri kuda-kudana mani rekep gitu. Mitra? Bandi ngajawab ku unggek sor maju salengkah deui ka hareup bari ngomong. Jadi pangna silaing megat ka dewek teh ina pasal gelungnya. Memang teu salah. Wa musuhna Arab silaing sorangan atawa aya nu nitah. Silaing teu perlu nanya kitu ka dewek. Jawabna terus bari molotot. Ayeuna karab silaing rek kumaha? Cek Bandi neuteub wani ka musuhna. Sakitu nyang hareupan seseukeut bedog nu sakitu herangna. Kapan tadi oge? Dewek geus di heula ngomong.
Lah si lain jangan ngaharti kene. Omongna molotot balik nyengor ngagigila. Oh, jadi si lain teh rek mindahkeun umur dewek teh nya. Tapi no gawe. Jawabna pondok nyogok. Lamun kitu karab si lain mah. Sok atuh, ayeuna geura budi. Omong Bandi bari pasang kuda-kuda. Giatna bisi kabongohna ku jelema licik. Sareta panona rancingas ati-ati. Sabab rumasa manehna mah lemor teu mawa pakarang. Mangkaning harita musuhna mawa bedog seukeut. Rek dilawan ku kulit jeung daging wungkul. Mitra kaum dangu, harita musuhna oge geus pasang kuda-kuda rek muru narajang. Matana neuteub ka Bandi, red ka luhur, red ka handap. Siga nu keur neangan lowongan rek ngasupkeun pagawean. Awas ya. Cenah tarikna keur siga anu ngagorowok. Oleh sia bakal liakan ku bedog aing. Gade sia bakal diuyup ku aing. Omongna kitu teh bari ngawahan rek luncat. Moal beukieun badog si laing mah. Sabab getih aing mah pait, tulang aing mah pahang, daging aing mah aya mataan deuleu. Omongna kitu teh bari pasang kuda-kuda kukuh pageuh make pasangan balung bang pecahan alip nu 14 jurus tea. Mani rekepna keur hese pakean, hese pakeun moncor bedog. Bandi neuteub kana hihideung mata musuh are ka mana lieu kereretna. Bari ngajaga usik tak-tak musuh rek ka mana jalan panarajangna. Musuhna bari luncat sarta ngulangkeun bedogna tarik pisan. Yep. Mong Bandi kesit ngagiwarna. Sak sak sak. Bedog ngahiuk sababaraha kali. Tapi lapur teu keuna. Eleh kesit ngagiwarkeunana ku ulin balung bang nu ngeusi siki alip nu sajati paranti ngayonan pakarang nu seukeut. Nyabetkeun bodogna sababaraha kali teu keuna bae. Tungtungna hatena teh jadi miris nyang hareupan musuh tangguh nu sakitu kesitna. Hatena jadi rarempodan. Siga liang belut keur diurekan. Aya wani, aya sieun, aya paur. Ras inget kabaturna nu geus ngudupung duaan. Olebat inget deui kana buruhan anu sakitu gedena. Mangkaning harita anu muruhan keur nyumput deket didinya. Keur ngalalajoan nu tarung nyerangkeun dinu suni. Da sangka anana mah jelema duaan teu pira tanaga. Dihurup ku tiluan komo. Ku make pakarang mah piraku lila beresna. Tapi buktina harita siga anu neunggar kana batu. Cita-cita rek bolai. Meureun moal tulus mondong incu kuncen nu geulis teh. Lamun cucuk matana hirup keneh mah. Anu tadi na hatena geus rada mangsar mingsir miris teh. Tapi ari inget kana buruh nu sakitu gedena mah. Harita amperna naek deui. Uriding bijil deui wawanena. Da puguh kabita ku duit. Nu geus mundur hatena hemar hemir. Tapi ku pangaruh duit mah elek. Sabab asal tarungna unggul.
pasti kantongna merekis pinuh ku duit. Sagala kahayang wande bakal kasorang, najan hayang kawidadari popotongan dewa pareman oge bisa laksana. Harita neger-neger maneh deui prak pasang kuda-kuda niron ulin padira jago gunung leutik. Abong maneh nama urang dinya, saorana we diajar ulin kitu meureun. Manehna prak ngaluarkeun jurus kagenep tina ulin jago gunung leutik. Awakna rada dongko bari semunya gigir ngabarkeun bedogna ka hareup. Kuda-kudana semu tapak deku sabelah rada nyerong. Alah, siga ulin kaluaran pawira jago di gunung leutik Ciparai. Gerentes hate Bandi bari leuwih iatna. Bahaya yeuh, yang hareupan ulin kieu mah ceuk guru aing ge, ulin kieu mah hese dilawana. Siga kaluhur tapi nyerang ka handap, jiga ti handap sok nyerang kaluhur. Loba jalan jurus tipu nu matak pibahayaeun pisan. Mugi Gusti Allah nang tayungan supaya abdi salamet, sareng nada karamat syafaat guru, sangkan abdi ulah bobor karahayuan. Mitra kaum dangu, barang Bandi harita keur mikir kitu, sajorelat musuhna luncat bari ngahembatkeun bedogna dilempengkeun kana sirah Bandi pisan. Suku Bandi gancang ngeser ka gigir, maningan sakilat pisan atuh bedogna teh nyalahan teu keuna kana sasaranana. Tapi bubuhan dua nana pada jago tukang tarung harti kana bab ulin pencah. Bedog teu terus nutug kana tahaneu. Harita tuluy diserepetkeun ka gigir ku jurus gibas moro kana lebah bincurang pisan. Suku Kenca Bandi gancang ditarik saliwat bedog mani nyerepet tarik ngahiuk bangbaraan. Suku Bandi nu katuhu nuturkeun pigelang musuh, nyeakna semunya gigir ku jurus anu katujuh tina pasangan Balungbang. Harita geus henteu bisa ampun deui. Keur mah mawa tanaga kasaimbangan, katambah dituyun ku tanaga suku anu sakitu tarigna. Atuh harita bedogna teh ngabalesat ngacleng mani jauh naker. Rag-ragna ngabelentrang ninggang kana batu sisi tanjakan. Barang bedogna enggeus ngacleng mah, nu bogana rada hemar-hemir bari undur-unduran. Napasna semu ngahegak jeung rada ngorok ti korona. Lemor mah geura rame euy, ceuk Bandi bari maju ka hareup lalaunan. Musuhna harita undur-unduran ngan ramo nu kenca katuhuna anu katembong teh. Harita dijegerkeun siga nu rek make jurus kuntao bae meureun. Mani heuras rek ngadodoho bari mundur ka tukang lalaunan. Cenah tarik nager bari luncat moro kana ti koro mun keuna mah piraku we ti koro teu ruja jeung letah nolol. Mitra kaum dang, Bandi rikat ngelokeun sirahna dibarengkeun jeung dadana ka tukang. Leungeunna duanana diadekeun kana hariguna. Siga nu keur nangkep harigu ngan pigelangna nyagigir jeung dipeureupkeun. Hop ah, ceuk Bandi bari ngagunting leungeun musuh nu keur nyolonong heuras moro kana ti koro tea.
Aduh. Musuhna ngagerung bari nyengir nahan ka nyeri. Sabab leungeunna kagunting tarik pisan. Can eureun semet dinya. Sabab suku Kenca Bandi Culangung nganjang tanpa pamit kana angeuna deui. Cenah bari ngabangkieung ka tukang. Truk labuh deket baturna nu ti dagor sirahna kana kai teh ya. Ku Bandi tuluy dirontok terus ditindihan dadana. Kek beheungna dicekek tarik pisan. Bekanana kapaegung euleugegan ngapkeun. Matana buburi dengan rek tibalik. Ambekanana geus nyelek, letahna ngelel geus rada manjangan. Ayo sia setan, endek nguyup geti aing. Cik Bandi bari ngekeuweuk beheung musuhna. Sarta huntuna kekerot bakating ambe. Mitra kaum dang keur Bandi nyekek musuhna. Harita aya nu luncat tinu suni. Karepna mah rek nigas jangga nu nyekek. Luncatna harita bari ngulangkeun bedogna mani ngagurilap herang. Hadena we aya saden nu keur ngajaga didinya. Barang kolebat aya nu luncat gancang kumanehna dipapag. Atuh nu rek ngadek ka Bandi teh ganti arah ganti musuh. Bedogna dituluykeun dipake nyabet ka musuh anyar. Saden rikat ngagiwar kagigir. Bari males narajang ka musuhna. Tungtungna tuluy tarung rame pisan. Nu telenges kontra nu kesit. Mani acolong-acolongan luluncatan. Ngahindarkeun kolebatna seseukeut bedog. Nu hayangeun nyatu daging jelema. Keur waktu saden tarung jeung musuhna. Harita nu teu eling sirahna ti dagor kana kai teh. Karek inget lirir bari luak lieuk. Barang ret nenjo ka baturna. Harita keur dicekek geus ngalel. Manehna maksakeun hudang lalaunan. Bari rerat-reret. Kabeneran nimu popongkol digigireunana sagede leungeun. Gap dicokot. Katayap lempang lalaunan. Nyampeurkeun nu keur nyekek teh. Lantaran keur nafsu teuing. Harita Bandi teu ingeteun yen di tukangeunana aya nu ngagoler tas ditotogkeun kana tangkal kai. Bari jongjon we nyekek beheung musuhna. Yuk, popongkol ngulang tarik pisan. Apek, popongkol ngarengkol nganjang kana punduk Bandi. Aduh. Bandi ngusru terus ngagulutu kalebak. Sarta les bae henteu eling ngalungsar nyangsang kana tangkal kai. Lamun seugdeu nyangsang mah meureun cilaka loba tatuna. Mangkaning lebah dinya mah kapan dina tanjakan pisan.
Mitra kaum dangu eta jelema nu tas neunggel teh maksudna mah rek muru kalebak hayang nyecer neunggel deui lantaran ambekeun tadi manehna ditotogeun kana tangkal kai jeung siku kencana misalah tulangna barang kodo mangrek turun teu kanyahoan deui harita sukuna aya nu ngait ku suku Saden ti tukang lu bae labuh sarta popongkolna ngacleng ngagulutu kalebah. Kurang ajar sia, rasa bale aing lemur teu mawana naon, maning ngawak ngahina pisan. Omongna kitu teh. Saden bari luncat nyokot bedog nu ngagoler. Bedog musuhna nu ngacleng ku Bandi teh. Arawak bedog kacokot, sorog kahareup bari nyekel bedog. Ayeuna mah matana ge mani beureum ngembang weura. Bakating nafsu baturna geus tatu ku popongkol. Oh sia, maju kabel. Ku aing bakal dicacak dijieun walang, disiksa dijieun kujit. Boga disia geus sia dan kanu tanpa dosa. Sugan sia bahayang nyaho geti sorangan. Sok sia, babi, takunak, geura baraju. Ceuk Saden bari ngepatkeun bedog matak gila nu nenjo matak baur kana hate musuh. Nenjo kitu harita musuhna rada naragdag. Ceuk pamikirna komo ngalawan make bedog. Cacak lamor ge kapan teu kasoran. Angin barat. Omong musuhna mere isyarah ka baturna. Ngajak mabur tidinya bari manehna miheulaan lumpat ti heula mani ti paparatit ka lebah. Mitra kaum dangu ku Saden geus teu dipirosea deui nu kabur mah. Harita manehna gancang turun moro ka Bandi nu keur teu eling nyangsang dina kai. Ku Saden terus ditulungan bari pundukna anu baloboran getih teh harita dikenyotan sarta babacaan sabisa-bisa. Alena we, tolong ieu dabak palunggul musuh teh. Cek Saden lalauna bari ngilikan tatu dina punduk Bandi. Digulang gaper dikenyotan nepi ka saatna diletakan nepi ka beresihna. Tapi Bandi harita can eling keneh bae ngalempreh siga nu ribu. Cag mitra tunda anu dilebak kocapkeun musuh-musuhna nu ditonggo harita ting kuliat barudang areling luak liuk ngan duaan deui da baturna mah geus kalabur. Aduh manehna ge maksakeun harudang bari gogodeg silih reret terus arindit tidinya nyulusup kanu suni nepi ka henteu tembongna wantu harita teh poe kene. Kocap saenggeus Bandi eling tuluy bae dibawa balik ka imah pakuncen. Di jalan bari disangkeh ku Saden mani sakitu belana. Jauh cunduk anggang datang sumping damping nulti lamping. Bandi disangkeh pangiring nu bela berang jeung peuting. Datangna ka imah kuncen harita geus isuk-isuk wantu di jalana laun henteu bisa gagancangan.
Tiburuan keneh geus diboro ku Nyi Ucu nu karek balik ti cai. Kunaon Kang Bandi teh Kang Saden? Ceuk Nyi Ucu bangun reuwaseun. Nenjo nu lempang disangke semu ngaleh-leh. Omo barang ngeret nenjo baju lebah pundukna pinuh ku getih mah. Hatena beuki ngajenghok bae. Sanesku laloli, jawab Saden bari lempang kana golodog imah. Geuning eta tatu pundakna kunaon atuh nah labuh, omong Nyi Ucu bari nyekel kana leungeun Bandi. Semu heman geus daya ka era deui. Aya naon libut-libut, cek Bakuncen bari mukakeun panto terus ngalengkah ka leubuarang. Kunaon ieu Jang Bandi teh? Omongna bari moro mapagkeun Bandi nu keur ngaleh-leh keneh siga nu taya tangan pangawasa. Silakan, Mbak, jawab Saden. Kunaon nyaha labuh dijulung? Mitra Nyi Ucu mah miheulaan asup ka imah. Kop nyokot samak jeung Angga di kamarna. Pek diamparkeun di tengah imah. Sok Bandi digolerkeun di dinya. Tatuna ku Aki Kuncen diidikan. Prak dijiat ku kuciwesan. Mitra waktosna parantos teu kabuyeng. Waktosna parantos mitra nya. Hapunten dina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana. Mugia kusadayana dihapunten. Mang masa bisa-bisa ngadongeng oge. Ieu mah mung hiburan we. Angge pangbeberah mana pangbaluh kana pikiran. Itu dah mitra. Madak mang mah saya ngadongeng deh. Hiburan hungkul nya. Punten we kasadayana bisi pilih aya nu tumarosna mending ngadongeng teh kieu. Ada mang mah kur kieu geuning nya. Ngadongengna oge enten sareng anu sanes itu tah mitra. Aduh nuhun pisan ka sadayana para mitra anu atos subscribe-na, anu atos ngajempolna, anu atos ngabagikeun ka para mitra anu teu acan terang kana ieu caritaan atanapi teu acan terang kana channelna mang. Punten we hoyong dipang bagikeun gitu tah mitra nya. Kumaha we atuh nya. Atuh kasadayana para mitra kaum dangu mung dicekapkeun sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Thank you.